Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayeuna orang nuju di daerah Sekarwangi nya, daerah Lebak Naga, tempat kelahiran buyut orang. Nah, jadi ieu nuju napak tilas nya. Ieu pieu paling resep pisan soalnya keur alit mah abdi gitu diasuh ku buyut teh di dieu nya sok ibak sok sok magawe ngiring ieu naon ngagaru sawah kumunding kapungkur mah tanu jadi panindeungan teh ieu tajuk nu alit ieu alhamdulillah masih aya keneh ti kapungkurnya. Teras nu matak jadi panindeungan teh ya solokan alit ieu teh kapungkur mah encan di temboknya masih tanah seueur gabus kapungkur mah sok mancing jeung buyut teh. Alhamdulillah masih aya tapi suasanana nya terus reda benten tapi masih raoseun gitu nya. Masih raoseun pemandanganna soalnya aya di handapkeun Gunung Tampomas. Itu teh Gunung Tampomas. Cing cuang jalan-jalan misalkan kita parena keur wajahna alaeun. Pak, tos nyemprot. Mangga. Iya nuju iya wae. Raoseun pemandanganna. Nineng keur alit abdi teh. Karuhun tos teh araya pan. Asli di mana? Di Cibuluh. Punten. Cibuluh. Mohon. Putra. Put. Incuna Bapak Uho, Bapak Wartani. Oh. Putra Bapak Uho. Incu. Oh, Incu. Berarti buyut. Buyut Nya. ka almarhum Wartani. Heeh. Di Cibuluh. Nineng teh. Aya keneh Bapak Uho. Ya alhamdulillah. Bapak nuju tiguling di itu pertama nulungannya Bapak Uho. Nuju di Gelung jati jelas dong. sareng saha Bapak? Pak Iri. Pak Iri. Oh nya kayak disaurkeun. Cibuluh mah Kopral. Pak Kopral mohon. Nuju tiguling di Cibuntu. Oh nya. Dan teu aya nyangamkeun hirup. Alah, Tutur gerak gugulingan dulu, sebar jumpali. mohon. Gitu. Alhamdulillah. Kalau sabaraha teh deui Iya. bakal ngawangkong gitu. Ya kayak cuang disaurkeun ka Bapak ya. Syukur ari sehat keneh mah. Alhamdulillah. Nya. Abdi teh nineng nya kapungkur teh diasuh teh ku buyut di dieu Iya. teh. Aduh, hoyong nyorang deui. Iya. Alhamdulillah masih rewaseun Pak. Sekolah di mana tuh? Sakola mah di Cibuluh, kapungkur daina mah tos ieu, tos damel. Kedama. Iya. Iya. Mangga Bapak. Mohon. Ya. Aslina tempatna mantap dibetaheun ya. Jadi piuna teh di atas gunung di bawah Gunung Tampomas nya. Ikonik Kabupaten Sumedang. Jadi iya posisinya di bawah pisan pas kakina nya. Karawaseun pisan aslina ieu mah. Parena aya nu keur cuma yang keur nembe dipanen terus anu nembe tandur aya. Jadi video mah kan airnya alami nya mengalir terus teureun-eureun di gunung. Jadi di daerah ieu mah nyawah oge tiasa 3 kali sataun teh nya. Da caina aya wae. Raoseun betaheun.
aslina ieu mah. Jadi ieu ya pentingna ngamumule budaya nya ngajaga sareng ngalestarikeun budaya titipan karuhun teh nya saena kieu dari daerah ieu mah dina segi penanaman padi oge pengolahan tanahna teh masih tradisionalnya masih magawe gitu nya namina teh digaruku ieu no kumunding namina teh magawe nya pakai munding gitu soalnya kan kotakan sawahnya teh aralit jadi pami traktor mah sigana moal cekap gitu jeung deui sawahna teh da umpang-umpangan ya da aya di pasir pegunungan teh ya gitu kan kan ieu biasana disolokan ieu teh kapungkur mah seueur ikan gabus lauk bogo tapi ayeuna ditingali mah teu aya da di ka mana ya ayeuna tingali raoseun pisan heran ngagenclang. Bu, mangga. Alhamdulillah rawasin pisan. Nah, tos bade euy. Kumargi waktu tos siang oge sih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.